Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana patepang deui sareng simkuring Mang Aduy muhun urang ngadongeng deui dongeng hanca kamari nu judulna Si Kuncir. Mangga kaum dangu sadayana urang kupingkeun wae kumaha jojer carios Si Kuncir ieu. Sok yuk. Tong hilap kaum dangu sadayana di subscribe, hatur nuhun. Yuk kasep orang ka rompok hati. Emang gimana gitu ki? Gimana teh? Ayo tuturkeun we aki. Ayo tuh ki. Gitu kaum dangu sadayana meski teh cut aki jeung si Aji teh leumpang nu maksudna rek ka gimana si Aki. Singkat cerita kaum dangu sadayana si Aki jeung si Aji teh geus nepi ka imahna Ki Adot teh. Hari Ki Adot ka si Aji teh. Ayo kasep orang asup. Ayo laki. Sok kakek heula. Geus kitu teh dua nana ararasup dari yuk di tengah imah. Ya ki. Bukuna. Geus dibawa. Masa tuh ki. Ki. Orang ada nanya hoi. Ari eta teh buku naon? Iya mah, Haji. Bukuna mah buku biasa. Tapi di jero buku eta teh aya kulit maung. Tapi teu kabeh jelema bisa ningali bahwa di buku eta teh aya kulit maungan. Boro-boro batur aki ge nu bogana teu bisa. Da lain aki meureun hak anu bisa ngahak eta buku teh. Kajeun teuing eta buku aki. Da ari teu hak memilikeun mah nya moal katingali eta kulit maung teh. Oh, kitu ki. Wah, emang eta buku eta teh saha ki? Itu kaum dangu si Aji teh nanya terus ke Aki Adot teh. Eta teh buku pamere di guru aki baheula. Ya guru aki gen lain hakna jadi teu bisa ngagunakeun eta buku. Dan lamun hakna mah geus moal bisa dipake ku batur deui. Hah? Emang kunaon kitu ki? Hamun di buku eta geus kapanggih kulit maungna. Terus bisa katingali kuno mukana, bisa dicokot eta kulit teh. Geus kitu diduruk eta kulit maung teh. Tah anu ngaduruk eta bakal ngabogaan
ilmu kuncir. Ari, ilmu kuncir teh naon ki? Ilmu kuncir teh ilmu nu bisa manjangan, lain manjangan awakna, misalna papanggih jeung musuh nu kamampuana satuhur, eta nu boga ilmu kuncir ilmuna bisa ngaleuwihan, bisa sacangkeng. Atuh lamun papanggih jeung musuh nu ilmuna sacangkeng, anu boga ilmu kuncir mah bisa ngaleuwihan satak-tak kitu jeung kitu we Haji. Wah, hebat hoi ilmuna. Tapi orang masih ki nggak mungkin hoi bisa ngabogaan ilmu kitu mah. Orang mah diajar ka mana teh ilmu biasa we ki, nu bisa jaga diri. Jeung lah orang teh neangan mau orang hoi. Kamananya mau orang teh. Atuh manehang diajar mah oke, ayeuna keneh sanggup. Wah, sanggup pisan ki. Tapi ampuran ya ki, kamu orang mah hoi untuk bisa lemas kos batur. Eta naon hakikin ngamaklum, maneh mah ngomong teh celepas-celepos. Tapi maneh mun erek jadi murid aki sing nurutnya ka omongan aki, sing semangat diajarna. Wah, tenang wae tuh ki, masalah gitu mah orang yang bisa. Yang penting mana sing bener oi ngajarkeun anak. Aduh pasti aki gen bener-bener. Kira keluar maneh ngilu jeung aki. Hai ulah ki. Waktos nasib kaum dangu sadayana, insya Allah enjing orang lajeng gendei. Atuh sim goreng atas nami mangaduy. Punten kasadayana dongeng sikus cirieu seueur pisan kakirangana. Sim goreng mangaduy amit mungkur amit mundur. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.